aku mati di itu sih Nyi. Ending-ending man. Abah sih aku mah calager. Alhamdulillah damai. Syukur atuh ai calager mah. Heunya wayahna amang sia di dieu pan pagawean loba. Oh nu nganteran-nganteran acan. Wayahna sia atuh sabuat di dieu mah heulan saminggu 2 minggu mah. Panganterankeun amang. Nuhun man, kunyai pasti dibantosan. Nya heuh atuh rek gadag naon pan di dieu ge atuh. Ulah liliaran jauh teuing di dieu mah soalna aya pipiaraan haji rada karitu lah. Pipiara anak emang naon man? Pipiaraan bahaya eta sok ngorowot bool. Paur amang oge. Hewan? Heeh sejenis kitu sejenis hewanan. Wios atuh man. Pokoknya mah ti amang mah kade we. Diliaran lamun rek ka mana-mana bebeja heula ka amang. Mohon. Siap man. Kade nyekelan ieu. Aduh, tuh jalan ge kos kieu. Kade mang di payun aya batu. Ajeun Mamang punten. Heeh. Kami di dieu musim naon mang? Kuku musim ngarambet karek anggeus tandur pisan amang sia kuku. Mundai ka amang bantuan ngarambet atuh. Kin nyai hideung mang. Atuh kajeun ke hideung ge dipoles ke ku mamang. Skincare mahal mamang. Duh, segala skincare ah. Ini kemake eta udah kanu ieu teh apalagi cincau. Wios atuh udah karungnya mang. Kami Heeh, di kampung kieu, karungan. Mang. Mohon. Alau ah, diguling deh ah motor teh. Tidit tid. Tid. Rel. Ieu nabrak pantat bujur ke ieu sih. Naon sih eta kanil ditembrag-tembrageun ka bujur? Bujur orang mau bujur mahal. Alau ah bujur mahal. Eta mau naon beris mak? Tos menta cai. Paranti. Abeh iya, abeh laku. Alau beris mak laku kanu naon? Kanu bos atuh. Geuning meni bude gitu aing ah. Ah bujur teh. Terus kanil ngelayanan sia moal boga duit. Alau ah ngalayanan orang mah teu boga duit. Nah ah enggak. Alau buris mah kamu itu bujurnya ya ah. Buat demplon dempiak. Buatnya gale boy. Nah, ini geus nepi aya nama. Kebenaran ibisnya eueuh. Ka mana mang? Kamari teh kayak mah bapana rek naon cenah. Gering apa kunaon? Berarti mamang di bumi nyalira gitu. Terus sorangan iya batur aya ibisnya cuman kayak mah akina kayak mah bapana gering. Oh, nya mohon. Mamang, Naon? itu seueur sasatoan mang. Anya nu kitu sasatoan, domba nu kitu mah. Piaraan haji mang. Sagalana kan piaraan haji. Eta teh naon titipan bapak maneh. Paparoan. Oh, Piaraan haji betul kos gitu iya. kawas kumaha mang. Ih, pokoknya mah serem we, kade ah. Nyai hoyong terang. Ulah sing nyerogot. Gitu. Heeh, sok nyerogot bujur nu kitu mah. Kade. Pokoknya lamun rek ka mana-mana bebeja ka mamang. Kade pipiaran haji, da depan hader. Buas mang. Heeh, terong oge beak di harakanan. Kawas kumaha bentukna mang. Adau, boleh. Apaan sih anu di sawah teh ditancep-tancepkeun geuningan, aya huluan jeung leungeun. Duh, kata terang. Bebegig, mirip bebegig. Kawas kumaha. Pipiaran haji mah ari bentukna mah ceulina ceuli jelema, huluna hulu jelema, sukuna suku jelema tapi leutik. Kin nyai hoyong terang nya mang. Ulah bahaya, mah bener ieu. Engkena
usul baru ditanyakeun angguran berapa perene ka imah ka ditu ngejo amang sere ka sawah berendek maraban domba heula karunya itu domba titipan bapak maneh paparoan geus lumayan itu saring 3 itu aya genep engke bapak maneh mah bere hiji we ku aing ah ngurus teu naon henteu Emang korupsi. lain korupsi eta mah bagian lalu batanya ka dapur weh teperen nya angre ka itu halan maraban domba ngebon ya engke lamun disasak sanguna anteran ka sawahnya Nya, Mang. heeh pokona parabotanna mah geus komplit di dapur Nya. minyak beas Mang. aya Goblok buku tetangga teh. Hari minta tulungan kok sawaya-waya aing. Majar teh anaknya kasurupan. Wah yang geus tulungan cager. Hilang barang ngeupulan mah tuh bere-bere naon teh balik. Ampun aing tetangga. Nil. Saya teh mana sih isuk-isuk mah mau ban butut eta. Tas ulin. Astagfirullahaladzim, Aisyah Kanil. Kadi sia. Muni ulin teh ulin Kanil sama bantuan si Imron angguran itu. Bantuan naon? Itu di sawah ngarambet. Alah kalau cah ngarambet. Si gadak naon atuh koing. Koing lagi keneh da. Ngadodorong ban tadi ge nabrak ieu bujur. Bujur saya sih ditabrak. Bujur di ieu. Di naon? Di naonnya tadi teh? Oh deui bi naon meureun ah. Saya mesti bujur batur tabrakan sanil bisa aya salakina naon. Aing tanggung jawab omelan deui. Lengoh. Lengoh. Randa. Oh, nyai lengoh mah tuh di saat mah. Nyokot kudu katabrak ban tadi. Ini demprak ya mah. Ayeuna masih tuh si Imron sampurna bantuan ngarambet. Oh atuh ah. Jadi sok aing mamawa ban wae. Bro. Heeh. Ampun aing aneh sama. Ini upi araheun pisan aing cicing jeung aing teh atuh kilan bara atuh nyeun senang aing masa teh. Bantuan-bantuan si Imron ngari itu ngarambet. Ih. Alhamdulillah. Masakna parantos rengse. Bade ngajajabkeun ka si Mama ah. Sakantenan ningali pipiana anak Mang Haji. Waduh. Kasih mana Risma? Pak Haji tos minta cai Pak Haji. Cai naon eta Risma? Cai ubar abeh laris. Laris mah tuh kudu make panglaris ieu atuh, geus laris. Puguh abeh laris pisan. Waduh. Atuh minta panglaris ka batur atuh ka aing ge bisa atuh. Hayang naon jeung aing? Panti ka lalaki aya. Kamari saya mah ka imah kotor, eureun kot pinuh ka imah. Oh, jelema. Lain. Baturan si Imron sah domba. Menjadi kita percaya ke aing. Yo, engke mah ulah ka batur. Ilmu aing mujarab di bang panglaris mah. Si mah ka ki eta pengennya. Ki salib eta tadi lebak. Ih, aing mah geus atuh. Ayo saya ambil laris ke. Ampun aing si Risma. Minta cai ka batur atuh aing ngabrek-brek di bang jang jawokana. Risma sama. Ke mah ka aing sia neang cenah kumaha? Teh si Kanil teh Haji mun balan dari hiji oge. Sungun putih teh mana iku loba tuturkeun jeung beas sugana di mah. Mang Meser Mamang anggo acis nyanyi. Bisa buka duit. Gaduh. Tuh bisa ngarek balik mah jalan itu tuh, ulah jalan itu ke kebon. Emang kalau di rencangan Mam Namang. Enggos,
segala di baturan yang mau bener dah anjing sia mah moal pakus. Wios atunya. Kade jalan itu tuh, kade sing aya eta tadi diomongkan. Pagi deh budak. Sing pipiran haji ulah jalan itu tuh, jalan sawah. Kade ulah meleng. Mohon. Nyai di payunnya, Mang. Heuh, sok ayo. Kade. Ampun aing budak kantiran meuni. Papakean kari tu aing. Make kampring atuh. Rupana teh alit. Cepilna alit. Sampeana alit deui. Apa emang jalmina alit gitu? Terus Nuring nang nang ning. Nuring nang nang ning nuring nang. Aduh. Pun alhamdulillah ieu sararejo. Heuh deh. Geus megena aralus aja. Nya pisan ieu parena ya. Nya dieu doang ya haji teh ampun aya titah ngarambet we sapoe mongklek. Aduh, ampun ngalah nyeri ka cangkeng, kana cangkeng tara rasa ampun aing Si Kandil wae ge canda tangkene wae di aing ku burung-burung teuing aing si Kandil teh. Ka mana mah deui aing. Titah mantuan ngarambet teh ngalah hayo aing. Ampun aing. Haji na si Kandil na. Aing ngarambet mun sapoe ampun aing. Coba lega keneh itu. Itu lain tuh. Aduh, aing karak angka engke si Kandil keneh ku aing. Nil, geus deuh Nil. Waduh, ieu Nil geus hayang nyabat Nil ya. Tuh, ku aing ya. Dia Nil, ka dieu Nil. Ayo Nil, ka dieu ngadeukeutan Nil. Pot geus pegel ya suku ya hayang nyabat ya. Heuh, ampun Nah, waing nah, ka dieu cenah deket ka dieu. Diuk neta diuk. Diuk, naon dia. Hayang nyabat ya. Mana karek datang aing wayah kieu? Kitu. Di mana? Ulin. Tempona atuh rambetan sakieu legana batur bantuan. Ulin marulu aing ti mana? Di ditu tadi Di mana? di jalan aprok jeung ieu. Hah? Aprok Jeung saha? jeung bude da. Hah? Bude Saha sia masih aing cenah bener saha sih? di Risma cenah mah. Oh, Birisma nu baru tuh paling diasuh anakna teh ya? Heeh. Aprok di mana sih ya? Nah, itu di jalan tadi teh keur nyoban teh katabrak bujurna. Aduh, ku aing yo. Saya ditabarakan bujur Burisma aing. Kieu teh Birisma teh ayeuna. Kuat bude. Buset, aing sih ditabrak make ban. Heeh. Burung-burung ieu ngomong-ngomong sia, aprok jeung haji teu? Aprok emang tadi teh tas nabrak bujur Birisma teh. Kita Kamang Imron cenah bantuan ngarambet. Duh, aing ayo buru bantuan turun. Ku bisi disabat manten dia. Turun. Oh, nah bener dongko. Hah? Yo, deuleu katempot teh yo. Oh, nyabot moal tah. Duh, aing nyangar ka dina. Nah bener. Ih, eta leduk atuh nah bener kita. Tah, Mana? cakaran kieu. Tah, Iya. Ngarambet bet. itu saha itu? Mana? Itu. Make tudung. Gini nya Maksud ieu mah kuat dempyak. ieu mah lain Burisma, ieu mah Lain ieu mah. Burisma ieu nya. Lain ieu mah. Ieu mah ngalah makin dempyak. Heeh. Saha nya? Tah Tapi ka dieu jalan ya. heeh. Ayo gawe sana. Alau meni dempyak gitu Jangan beda euy. Kuat dempyak. Punten Mamang nuju naraon? Nanya. Nuju ngarambet. Atau bade ka mana tuh? Atos ti Mamang? Ti Mamang. Nuhun. Saha namina Mamangna? Mamang Tumin. Mamang, Heeh. punten. Herang. Cicing atuh Hah? betul nek nanya. Nyai bade naro. Mangga. Cariosan si Mamang mah nya. Di dieu teh. Mamang, Ya. dangukeun. Ya, ngacedok mah batur aing keur nanya teh cicing. Coba kieu pan cicing helan. Mangga. Cariosan si Mamang. Di dieu aya pipiaraan Mang Haji. Biaran Mang Haji. Nuhun. Pikiran Mah Haji.
Tumin mah sugan urang disangka piaraan sugan. Asa nama heeh. Alah aing disebut pipiaraan. Tumin burung-burung teuing aing disangka piaraan. Ye, mamang punten. Nyariosna teh cenah nya. Kan nyai naroskeun. Kawas kumaha mang gitu. Mastakana teh alit cenah. Alit, waduh. Terus Cepilna alit. alit. Muhun. Terus Rupana teh alit cenah mang. rupanya alitnya. Muhun. Alit. 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 Oh, Cek nyai teh kieu. Sugan jalmi lagi alit kitu nya. sugannya. Hah? Oh, atuh lah seri wae bener teu eta teh Mang Tumin teh. Mun mamang, piraku mamang abi teh bohong gitu. Sakana Mang Tumin bogaan. Halo niki ieu sini. Nyai penasaran mang. Ah, Nyai hoyong ningali ih. aduh. Kumaha Ningali ningali nya burung-burung teuing aing nya. Ah, Mang Tumin mah meureun pipiaran haji mah da eueuh deui ti Bang. Urang doang duaan nyanilnya. Hah? Heeh. Hah? Atuh tadi heulan naon ieu teh cicing pisan lah. Anu laras mang. Ah, da haji mah eueuh deui pipiaraan ati Bang ieu sapopoe ge eta ieu ngarambet eta di dieu. Bang kita ngararambet. Astagfirullahaladzim. Si mamang ku kitu-kitu teuing nya. Aing si Tumin kunaon buat disebut pipiaraan teh nya. Heeh. Percayana teh si Tumin ieu bukan alokos kieu sih. Sanes mang meureun. Hah? Surang pilarianna yuk. Hayu tapi nyane entong nyebut amang nya. Entong Nyebut naon ya? nyebut A. Hah? A. Pertama depan akang we Nyebut Tadi geus akang. Hah? Nyebutna geus akang. Amang tadi mah. Amang, mamang. Akang atuh nyanyi hayang disebut akang. Nuhun atuh Kang. Hah? Pami kitu mah. Yuk sareng pilarian ah. Anya itu hai teu nurut ieu teh. Pan meni bude, pan teu Aya tuh, nurut ah. tadi itu tuh. Heeh. Aya. Mang Nyai Tumin dipayun sudah ya. ah. Oh, dipayun. Ayo. Kade nyi. Bujur gede tuh. Aya teh sangka isi Tumin euy alona. Duh aya. Hai teu nurut ieu teh nya. Jurang kumaha ieu urusan jeung haji ieu keun heulan. Kene heulan. Ayo urang ka ditu lah. Langka-langka nu kieu. Langka eueuh. Durian runtuh. Durian jutuh. Ayo atuh. Ayo manten kadang nyi. Tungguan. Tungguan kadang. Dia nih geus nil. Emang sebenarnya Nyai bener alona Mang Tumin. Mohon. Hah? Mohon. Karak nyaho pisan da Mang Tumin bogaan alo. Herang. Hah? Herang. Hah? Herang. Herang. Ini nembe uwi Kang. Oh nembe uwi. Mohon. Di mana emang? Di Majalengka. Majalengka jauhnya. Jauh. Berarti libur kuliah, sekolah. Mohon. Ngomong-ngomong bisa kenalan tuh. Biasa. Hah? Pandanganna. Ulah kadinya wae. Ngore wae. Kenalan sasa mah. Bersihan leungeun ngalah meter kadinya. Aa Imron, Nyai Inem. Nyai Inem. Kenalan cenah bersih heulan. Bersih tuh. Coba. Tuh Aing leungeun mah di kos belum sampe tuh da aing. Kanil. Nyai Tuh. Inem. Nyai inem halus. Cengit. Cengit. Oh, Inem di dia ndek lila moal di Mang Tumin. Mohon Kang lami. Hah? Mohon. Lami. Nya. Lami. Oh, Akang. ah? Punten. Heeh. Pandanganna heula. Nyanir. Dah. Apa leres kitu nu kawas kieu nya pipiaraan Mang Haji teh. Cariosan si Mamang. Emang Mang Tumin nyarios pipiaraan tadi, Haji bogaan pipiaraan. Mohon. Nyai teh penasaran Kang. Mang Tumin mah mana Haji pipiaraan kos kieu ge balager nya, Pak Haji mah nya. Nyi na ieu ulah maka buru-buru balik nyanyinya. Mohon Kang lami. Lami. Mohon. Engke berarti ka sawah wae. Mohon. Sawah pasti ka sawah. Engke bisa aprok wae meureun nya. Hoyo. Ampun teng. Gitu sih sama pagawan Timron. Kanil.
Rambet anggesan si rambetan eta kalah ngawarangkong di gagaleng. Duh, kuing dijebreda dulu kalian ada. Aduh, ampun Pak Haji, ampun. Ini Anggus, sokan- anggus. Anggus ya. Ini sukan gawe teh lain di anggus kini harus kan di kuing kita mantuan kalah. Hayo maturan ngawangkong. Alau. Yo, jebret gua yo. Anggus waji. Anggus itu balak keneh oge. Ampun ah waji, ampun ah. Mal kuing mau diampunan pisan sia jebredan ieu keneh. Eta keur ngobrol sakedeung ieu, nanyakeun jalan eta. Ngobrol-ngobrol. Tah nanyakeun jalan. Saha emang eta? Tempun ah eta. Si atuh tuh ngomong ngeun ngawangkong jeung awewe. Atuh didinya barang datang sok riweuh wae. Batur ieu nanyakeun jalan nyalahan. Jalan dik jalan ka mana, Neng? Punten Mang Haji, Nyai mah naruskeun jalan hungkul ka Mang Imron. Oh, naruskeun jalan ka si Imron. Bisi nyasap maneh. Emang ka mana? Bade uih, Terus di mana tuh gelis-gelis maneh ulin ka sawah, Neng? atos ngajajabkeun timbel ka Mang Tumin. Hah? Si Tumin? Mohon. Emang mana naon si Tumin? Alona Mang Tumin Mang Haji nembe uih di Oh. Majalengka. Alona si Tumin. Mohon, Buset, boga alo kos kieu si Tumin. Di Majalengka nya. mohon. Kade eta. Piraan Mang Haji eta ulah deket-deket teuing bisi. Nu kitu mah ulah dideketan. Nyai mah bisi katepaan ulah. Oh gitu. Heeh. Tuh coba itu cuma kos kitu teh sigara we kalah ngawarangkong coba. Neng mah teu salah ieu, neng mah nanyakeun jalan beneran. Mohon, Heeh, ieu nu salah mah teh kong jebredan. Naon, salah naon. Batu diajak ngawangkong gelis-gelis. Atuh sok kunaon teu ngomong aya nu geulis. Polisi ieu nanyakeun tadi keur ngarambet. Karunya di bawah heulan kanu ieu. Heuh, geus aya nu anggeuskeun ke kuang dituduhkeun jalan mah. Tuduhkeun ka ditu. Ka mana? Anggeuskeun atuh rambeteun. Ah, urang mah anturna ah. Yo, jebret ku aing sia. Ku aing keneh. Atuh, ah. Aing baik aya perlu kasih Tumin ongko. Ayo, Neng. Ayo. Ayo, Neng. Anggeuskeun atuh rambeteun. Ayo nya di heulah-heulan nya. Yo. Sasalaman heulan meunang meureunnan. Tong. Sautik. Ah, Bubuk aing. sautik heulan. Mamang, Tuh. kenging galak, awan. Ah waji mah tadi datangnya sasalaman. Oh, enak. Ayeuna dek indit kudu sasalaman ya. Awas Ah, ada nyasap ayo buru ah. Heeh. Ka aing salaman atuh. Ah, Ka aing. nah haun nu kitu rupa pake sasalaman. Oh, sia. Waduh, nih, weh, hajinya. Gua roblok gitu ieu asal ngawangkong jeung awewe ge. Mang Haji, Ayo Neng, dek kuy mah ayo. Neng, diantar ku Mang Haji. Wios. Yo. Mana lompat bukan. Buset. Alo aing dibawa banjut haji. Haji rek nanaonan eta. Goblok suganan. Haji! Haji! Lah maksudna si alo aing dibawa ke sia ha? Ada macam-macam sih mah yo. Mah ya sia. Alo aing. Lah gue mangsa teu ngomong. Tadi minta diantar entar tunjuk jalan, nya lagi kuing diantar, ulah mah salah paham. Masih masuk alasan malulu. Apa ada Engko aing bejakan kan ini haji. ya ulah atuh aing timbang nganter ieu eta teh. Nganter. Tadi nanya ke si Imron. Oh, ke paur sih mah. Pagah pugu ayeuna Kada nyi, baju pipiaraanana. Mang tahan, Mang Haji mah ngajajabkeun Nyai hungkul uwi teterang jalan. Deng gua kebersihan duh aing gebuk di dieu keneh sokan ka aing teh sokan nyangka teh goreng wae. Adinya masuk sulit udah alasan malulu ah. Aing karunya kalau sia cenah tadi kalah di heurean si Imron tuh. Si Imron nu heurean mah. Kita ya HTK 2 leutik geus masalah ieu. Aing atuh sarua jeung ka anak Min sama Min kos ieu mah. Era atuh aing. Emet gitu malulu mono Sama sama. ka aing sama. Oh. Heuh, aing mah teh nyaho sungan teh lain alosia. Alo aing eta. Ku nyaho alosia mah ku aing atuh. Tadi ku aing mau dianturkeun aing hararae nganturkeun alosia. Ada pura-pura. Iya sokan mereka. Punten. Aya masalah naon Mang Haji sareng si Mamang teh? Iya mah ya Neng, emang mamang mana mah tibaret oge. Neng anu happy paseaeun jeung Mang Haji teh. Emang nah haji ieu mah nyi. Emang hese diurus nanti baheula oge. Paling ditopolkan pamupok di dieu da. Era atuh kalau aing sih di. Aing mah era iya sieun orek era oge eta ku area sia di. Era atuh. Bisa. Mamang Era we. Eh, Era bisa euy. era. Di dinya nu erek era oge. ledug. Naon sarisma cicing aing keur kagok di situ min nya. Iya ya haji, rekan bener bi. Ini Ieu ka aing gadag ah geus tah. eta ta beberes ya mah. Nges balik beak tanduranan. Tuh
Balik lagi yo. Tah bawa si alus ya. Ayo tuh balik. Tungguan ka aing penting di imah. Beak atuh tanderanun urang. Emang anu ibi? Lain. Bicarana mah atuh meureun. Wono batur wono ibi nya. Nya eueuh. Marebutkeun paisan kosong. Heeh. Ayo bi. Kata gua dia kalau itu dia. Mengungkapkan rasa cinta. Ayo tukang ya. Dari dalam sampai luar sana ingin menjadi suaminya. Wah. Ayo ting ting Tengok ke beang di arah kanan. namanya. Pas jelema tapi hariru. Ayo celi jelema. Kok aing sih aing mau era iya sih orang era oge tapi ala ya oge jadi. Ah tuh. Iya. Iya, geng. Iya. Kang. Jandanya ayu ting ting, jandanya ayu ting ting, jandanya ayu ting ting, biar janda masih kencing. Jandanya ayu ting ting, jandanya ayu. Acang.